Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah. Nya dina dinten ieu urang tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Tah materi dina dinten ieu nu bade ku aya didugikeun nyaeta ngeunaan kawih nya. Nah, ieu pangajaran anu enggal nyaeta pangajaran 7. Mangga urang kawitan materi dina dinten ieu nya. Tah naon hartina kawih nya? Kawih teh di dieu aya bahasana. Sok dangukeun ku hidup sadayana. Kawih teh nyaeta lalaguan Sunda anu teu kaikeut ku aturan. Nah, dina basa Sunda anu disebut kawih jeung kakawihan. Aya dua nya dina Sunda teh aya disebut kawih sareng kakawihan. Naon bedana? Nah, pami kakawihan mah sok dipake pikeun kaulinan. Jadi lalaguan sok dipake ku kaulinan nya barudak zaman baheula. Tah sedengkeun kawih mah nyaeta ngan saukur dihaleuangkeun. Jadi kawih mah sapertos lagu ngan ukur dinya haleuangkeun, dinyanyikeun nya atau ditembangkeun. Nah, contoh kawih nyaeta seueur kawih teh aya bubuy bulan nya nu Sunda nu terkenal aya manuk dadali jeung sabilulungan. Tah pami contoh kakawihan nyaeta ayang-ayang gung jeung cincang keling nya. Tah kitu nya bentena kawih sareng kakawihan teh. Nah, kawih Sunda ngandung harti hiji rakitan basa anu tulis ku para bujangga atawa seniman anu ngabogaan birama anu tetep kawih mah. Nah, kawih kaasup puisi Sunda kawih teh anu eusina teu ngawangun carita. Jadi beda jeung carita pantun atau wacanan ya. Nah, kawih zaman baheula anu ngagunakeun 5 nada. Nah, kawih teh nyaeta daminatila. Nah, daminatila. Nah, atawa anu disebut nada pentatonik ya teh. Ayeuna kawih ngagunakeun 7 nada atawa diatonik. Nah, pami kapukur mah 5 nya daminatila. Nah, pamaina mah aya 7. Eta ngeunaan kawih. Nah, kawih teh dibagi jadi 3 nya. Kawih teh aya 3. Nu kahiji kawih buhud, aya kawih zaman Jepang, aya kawih Wanda anyar atau kawih ayeuna. Nah, pami kawih buhud atanapi istilahna kawih klasik nyaeta periode kawih buhud dina saacan zaman Jepang. Jadi sebelum dijajah Jepang namanya kawih buhud. Nah, kedua nyaeta kawih zaman Jepang. Mangsa kawih ieu keur dijajah Jepang. Jadi keur dijajah Jepang. Contohna es lilin geger sore. Dan nu katilu kawih Wanda anyar atau kawih ayeuna, kawih nu ayeuna. Anu katilu mah nyaeta mangsana kawih tahun 50-an tuh nepi ka ayeuna. Contohna Kalangkang jeung Mojang Priangan. Tah itu contoh kawihnya atau lagu lah. Jadi aya kawih buhud, kawih zaman Jepang, aya kawih Wanda anyar. Tah unsur kawih teh aya naon wae? Aya jijeur, aya tema, aya judul. Pasti aya judul kawihna. Terus nu kadua aya rasa nyaeta perasaan nu nulis rumpaka kawih. Terus nu katilu aya nada na nyaeta perasaan anu karasa ku nu ngadangukeun kawih. Aya tema rasa nada nu kaopat nyaeta amanat, nyaeta pesan moral anu aya dina rumpaka kawih. Tah ieu unsur-unsur kawih teh nya. Nah, tah ayeuna aya contoh kawih mangkoko diciptakeun ku mangkoko anu judulna lalamunan. Tah engke aya videona, tah ku aya dicontohkeun nya sakedik. Lagemna kawas kieu tah. Mun pareng abdi nincak dewasa bade ngabantu rukun tatangga gotong royong tur sabilulungan
trong trong sora kohkol ngelingan. Nah gitunya ayat tilu bait eta contoh lagamnya tah pancen ayeuna nyaeta praktikeun kawih nu tadi ku aya dicontohkeun di luhur ku cara ditembangkeun nya dinyanyikeun teras direkam nggunakeun video tak kintunkeun ka Google Classroom ku aya di pasieun waktu samingguan ti dinten Rebo ieu sampai Rebo Payun. Nah Rebo Payun kedah tos aya pancena di Google Classroom tak kanggo latihan dangukeun contoh kawih dina materi video ieu nya. Tah sakitu materi dan ieu nya mudah-mudahan seueur manfaatna ngeunaan kawihnya tadi aya unsur-unsurna naon kawih beda kawih naon bedana kawih sareng kakawihan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.